Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun urang panjatkeun puji simarang syukur ka Ilahi Robbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna urang biasa kempel dina ieu Zoom meeting dina kayaan sehat walafiat. Anu kusimkuring di pika hormat Bapak Rahmat sejen pangkeun Wasta Sastra Sunda Entragan 2021. Dina danget ieu simkuring baris ngadegikeun ngeunaan kasenian Badawang. Sa dipajang Badawang dihartokeun siga jalma anu jangkung badag. Badawang oge biasa disebut mamaneran nu dicopot tina basa Walanda nyaeta tina kata menir. Numutkeun istilah etimologina, meniran nuju kana kecap menir. Kecap ieu ngingetkeun kana zaman kolonial Walanda nyaeta nu biasa disebut master atawa bangsa Walanda anu luhur pangkatna sarta jangkung badag. Kasenian Badawang lahir jeung hirup di sabuderan masyarakat padesaan nu aya di Ranca Ekek Kulon, Kacamatan Ranca Ekek. Pangadeg kasenian Badawang teh nyaeta Bapak EN Rahmat di lingkung seni Tumaritis. Ieu kasenian teh mimiti ngadeg tanggal 20 Mei 1861. Babarengan jeung Poe Minangkala Kodam genep Siliwangi anu ka-16 jeung Poe Kebangkitan Nasional anu ka-53. Pagelaran Badawang mangrupakeun gambaran tina tari masyarakat padesaan nu pinuh ku hiburan jeung humor sarta ngagambarkeun kagumbiraan hirup di masyarakat nu pinuh kekayaan dina silaturahmi jeung lingkungan sosial. Pikeun nyegerkeun jiwa sarta ngurangan rasa emosional saha wae anu ngalakukeunana boh barudak boh oge kolot. Biasa dilajeng. Salajengna ngeunaan perkembangan Badawang. Dina mimitina kreasi jeung pintonan kasenian Badawang di Ranca Ekek teh teu meunang respon anu hade ti masyarakat kulantaran dianggap teu pikaresepkeun. Sangkan masyarakat mikaresep kana kasenian Badawang, dijieun inovasi-inovasi anyar saperti panambahan dina jumlah tokoh Badawang jeung parobahan dina wangun Badawang. Sangkan leuwih hade jeung bisa dipikaresep ku masyarakat. Teras dina taun 60-an kasenian Badawang lolobana dipaenkeun di kampung-kampung minangka bagian tina proses ngawanohkeun Badawang ka masyarakat di sabuderan Ranca Ekek. Kusabab Badawang mangrupakeun kasenian anu anyar diciptakeun teu lila tidinya akhirna kasenian Badawang bisa ditarima ku masyarakat Ranca Ekek. Sabab dina dasarna kasenian Badawang aya unsur seni anu geus dipikawanoh ku masyarakat samemehna. Teras dina tahun 70-an kasenian Badawang diaku ku pamarentah minangka bagian tina kabudayaan nasional. Perihal ti ieu bisa ditinggali ku pintonan kasenian Badawang anu dipintonkeun di Karaton Nagara. Tahun 70 nepi tahun 80-an mangrupakeun mangsa kajayaan kasenian Badawang. Kalayan ti eta rea paminta pintonan Badawang tip masyakeunana misalna tina acara hajatan, sunatan, kawinan jeung paminta ti pamarentah. Biasa dilajeng. Salajengna nyaeta ngeunaan bentukan Badawang. Badawang teh wangunna mangrupakeun boneka badag anu dijieunna tina rangka kai jeung rotan anu dipakean ku baju. Topeng Badawang dijieun luyu jeung karakter atawa tokoh anu digunakeun dina pintonan. Topeng Badawang beratna kira-kira 30 kg. Jadi butuh jalma anu cukup tanaga pikeun pamain Badawang. Wangun Badawang dijieun kawas wujud manusia biasa, mung ukuranna leuwih badag. Panokohan Badawang digambarkeun ku kedok anu ngalambangkeun kapribadian hiji jalma. Topeng miboga wujud perwujudan anu ngawujud harti simbolis atawa wanda oge karakter tokoh anu diabrehkeunana. Ekspresi topeng kacida pentingna pikeun nangtukeun ekspresi, karakter jeung gerak tarian ekspresi topeng. Salajengna ngeunaan pamain Badawang. Pamain tina kasenian Badawang diwangun ku panari Badawang atawa jalma anu
Pikeun panari badawang diperlukeun keahlian khusus oge syarat minimal pikeun jalma anu geus dewasa atawa 20 tahun ka luhur. Kusabab diperlukeun jalma anu cukup kuat. Pamirig badawang teu beda jeung pirigan pencak silat. Ngan sok ditambahan ku dogdog jeung kendang. Kitu deui tembang siga golempang jeung padungdung. Dina kawih tembang rayak-rayak, kembang geureum, asup oge kembang dangdutan anu populer di zaman kiwari. Bisa dilajeng. Salajengna lebet kana panopohan dina badawang. Anu kahiji nyaeta Semar. Numutkeun kana dina yang golek, Semar nyaeta bapa ti tilu budakna nyaeta Astrajingga, Udawala jeung Gareng. Sarta salakina Sutyaragen anu mangrupakeun gambaran dewa kamanusaan anu bisa ngadidik, ngajaga jeung mere solusi lamun aya pas budak anu nu kadua nyaeta Sutyaragen. Sutyaragen nyaeta pamajikan Semar anu ngalambangkeun kasabaran atawa bakti taat ka salakina sarta pinuh kanyaah indung ka budak-budakna. Anu katilu nyaeta Astrajingga. Badawang Astrajingga atawa Cepot nyaeta putra cikal ti Lurah Semar Badranaya anu kulitna semu beureum 11 ngeuna. Ngalambangkeun kajujuran, kadisiplinan tur taat kana sagala parentahna sarta ngabogaan rasa humor anu luhung jeung karep kana seni tina pencak silat. Nu kaopat nyaeta Udawala. Badawang Udawala nyaeta putra kadua ti Lurah Semar anu miboga ciri sarua ti iseunana jeung sok nurut kana parentah ti kolot atawa kasaluhureunana. Beungeutna koneng anu boga karesep kana tari klasik, ketuk tilu atawa tari pergaulan diluyukeun jeung gerak sarta gaya kepat, mincit, galayar jeung sajabana. Nu kalima nyaeta Badawang Gareng. Nyaeta putra Lurah Semar anu katilu. Parawakanana biru, brutal, radikal, ambek mung miboga sifat anu jujur tur lugas. Biasa dilajeng. Anu salajengna nyaeta ngeunaan ajen inajen kasenian badawang. Anu kahiji ajen religi. Kasenian badawang lahir di sabudeuran masyarakat Rancaekek anu lolobana agama Islam. Ituna dina kasenian badawang ajen keagamaan kacida karasana. Anu kadua nyaeta ajen atikan. Badawang sebagai salah sahiji kasenian tradisional anu dipiharep bisa mere pangajaran ka masyarakat, khususna generasi ngora dina raraga ngajaga kalestarian kasenian tradisional sangkan teu leungit ditelan ku zaman. Anu katilu nyaeta ajen moral. Ajen moral nu aya di kasenian badawang bisa katiten tina tokoh-tokoh badawang saperti Semar jeung kulawargana anu ngagambarkeun kulawarga nu ngabogaan akhlak alus sarta oge dipika hormat ku batur. Kasenian badawang ngajarkeun jalma sangkan wijaksana sarta numbuhkeun kahadean ka manusa sarta oge diajarkeun henteu ngalanggar aturan nu aya di masyarakat. Anu kaopat nyaeta budaya. Seni bisa ditempo salaku cerminan budaya di masyarakat. Kasenian badawang aya patalina jeung kagiatan serta gaya hirup masyarakat Rancaekek salaku masyarakat pendukungna. Kasenian badawang diciptakeun di sabudeuran masyarakat anu cicingna di padesaan sangkan bener-bener jadi ciri budaya masyarakat Rancaekek anu mayoritasna jadi patani. Kasenian badawang mangrupakeun hasil karya masyarakat Rancaekek anu diciptakeun pikeun ngalengkapan kaperluanna nyaeta dijadikan sebagai hiburan. Sekali lagi. Anu pamungkas nyaeta ajen kasenian. Kasenian badawang mangrupakeun cerminan tina ekspresi seni para seniman di Rancaekek. Seniman Rancaekek ngocorkeun jiwa senina kana kasenian badawang. Dina ajen kasenian, badawang miboga fungsi pikeun ngawujudkeun kreativitas artistik ku cara nyieun parobahan sarta inovasi
anu ngarah kanu arah nu leuwih hade mung teu ngaleungitkeun hakikat senina. Bisa dilajengkeun. Nah, ku kituna urang salaku masyarakat Kutanonda dipiharep bisa ngalestarikeun budayaan khas aya di lingkungan urang sadayana sangkan teu leungit ditelen ku zaman. Alhamdulillah pamaparan ngeunaan kasenian Badawang parantos rece. Mung sakitu nu tiasa kusing kuring kapihatur, Sunda Jember hapuntenana dina sagala kalepatan tidak karaos engker dina tata bakal tur parenahkeun undak-unduk wasana. Sakitu pisin kuring hatur nuhun ka rerencangan sadayana nu tos sumping dina ieu laungan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.